Wilujeng tepang dangu sareng acara matu hudongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca badan neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra reka yasana apihnana. Aduh ku akalan-akalan Rahmi para wargi sadaya harita teh. Rahmi memang manehanana ningali yen ieu jelema ngabogaan senjata nu disebut bedog si gelap teh atau napi sikilan. Ubuhan Rahmi ge sarua para mitra bocokok atuh. Ieu bocokok jeung ganggarangan para ieu mah nyaan aduh ampun nyaan ieu pada-pada we atuh ieu mah. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sateu acana dongeng atuh cenah neraskeun hancana tu nyaeta perkawis nu aya patula patali sareng Rahmi anu memang harita ge para wargi sadaya anjeunna nuju pahareup-hareup sareng anu katelaha si Suhro teh ganggarangan di wae Suhro teh. Demi Rahmi anjeunna pinter pisan dina ngoningan nipuna ka Suhro teh. Manehna ngarupakeun mojang kampung bubuhan asak didikan. Saha atuh sabenerna Rahmi si horeng si mana horeng. Rahmi teh para mitra anu memang katinggalina jiga ngora bae. Jiga parawan jekekan wae para wargi. Si horeng si mana horeng umur mah geus kolot geus hampir 70 tahun. Bubuhan manehana mah bisa ngajaga diri, aya elmuna. Bubuhan anjeunna mah muridna Kidugal. Saha ai Kidugal si horeng Kidugal teh para wargi minangka guruna oge si Rabo. Jadi antawis harita teh si Rabok jeung Kidugal teh si horeng si mana horeng pada para wargi sadaya dulur sapaguron. Atuh puguh we sabada harita teh nyaeta Suhro ngabejakeun manehanana cenah rek ngagempur si Rabok jeung dijelaskeun baheulana Suhro anak muridna Ki Rabok ayeuna mah geus misahkeun diri bari manehna Suhro teh geus guguru ka guru sejen bari tugas di guru sejen kudu ngarebut senjata nu disebut tongkat batu karang. Teng Rahmi inget kana sababara waktu katukang puluhan tahun kaliwat mungkin oge meureun 25 kana 30 tahun kaliwat harita kajadian nu tumiba ka dirina waktu manehanana babarengan guguru jeung si Rabok ka hiji guru anu kasohor, hiji guru nu kamashhur, hiji guru anu memang elmuna luar biasa, pasagi ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Memang para wargi Kidugal teh moal aya duana dina waktu harita. Ngan hanya kal Kidugal boga kalakuan teu ecreug. Eta we sedep cenah para mitra sedepan ka istri. Malah nepi ka Rahmi oge para wargi. Harita teh cenah keur mimiti parawana keneh oge geus digarap ku Kidugal. Dug nepi ka harita Rahmi hitung-hitung manehanana males kasing sakur pagawean lalaki, manehna jadi malik mikarsep ka lalaki-lalaki anu keur mejeuna mangkat meger. Kitu caritana baheula. Malah jeung Kidugal oge para mitra, elmuna kabeh tumplek ka Rahmi dina urusan ilmu urusan bangsa nu kararitum. Akhirna para mitra jeung si Rabok oge para wargi kungsi manehanana babarengan sok sanajan teu kakurung ku tikah tapi babarengan hirup jeung si Rabok pikeun Rahmi teh. Puguh we barang ngadenge si Rabok rek dijorage teget timbul nafsu. Ngan kulantaran manehanana keur dina kaayaanna keur nyamur tenang we. Sok sanajan dina hatena nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan. Tapi para wargi dina paroman mah estuning Rahmi teh pinter piskan nyumputkeun semuna. Para wargi atuh Rahmi memang rada ngaranjung kaget oge. Reuas di barung teu percaya piraku cenah para mitra sadaya. Atuh cenah aya jalma anu kitu
make jeung wani sagala rupa wani rek ngalawan ka guru tak ieu anu jadi pamikir Rahmi teh padahal guru nurek dijoragu ieu jelema teh nu katelah si Suhro nyaeta papada cenah para wargi batur sapaguron manehna waktu baheula malah kungsi neundeun harapan sagala ngan hanya kalwe teka kurung kutika kurang ajar ieu mangkeluk teh nya asa kabeneran panggih ku aing keur mah eta nu disoren siga-siga pusaka bedog anu katelah si gelap alias si kilat geus pasti ku aing rek dibawa deui rek dicokot deui aing mikahayang eta senjata nu pasti dibikeun ka si Suta Manggala tah Kang Suta anu memang ku aingnya diimpleng tuluy-tuluyan da nyaan dibanding-banding sababaraha lalaki anu karasa ku aing iwati manehna we Kang Suta sorangan anu cop kana hate teh nu sejen mawah sakadar dipake pangulinan wungkul para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng tadi ge disebutkeun yen Rahmi teh sabenerna mah jeung si Rabok teh saguru nyaeta muridna nu katelah Kidugal nya para mitra nafsu jahatna harita teh geus turun kanu jadi murid guruna teh nu katelah Kidugal nya kanu lalaki mah nyaeta ka si Rabok kalakuanana nya kitu teu beda ti guruna para wargi atuh dina urusanana kacawokahanana nurun ka nu jadi murid awewe nu katelah Rahmi tukang ngagoda ka lalaki malah beunang disebutkeun jorok we nya kitu para mitra teu kolot teu ngora pokona sok digoda di layanan kumanehanana kitu para mitra atuh cenah dina sapari sarengkak saparipolahna Rahmi teh para wargi anu mulia nu sami-sami ieu ngadangukeun ieu dongeng pikeun Rahmi mah teu pilih bulu para mitra teu deog teu sengkog cenah ketek paribasana tara ngaliwatkeun nu deog tara ngaliwatkeun nu sengkog nu kumaha ge padu para mitra bisa nyenangkeun dirina sigana mah para wargi teu boleh we dikeureuyeun harita para wargi rek gede rek leutik atuh cenah rek nu kumaha bae ge digares harita ge asal nafsuna kacumponan para wargi anu mulia Rahmi nyaan ngajujur nafsu amarah atuh cenah ngalajur amarah teh lain bobodoan siga anu ngarasa keung we mun sapeuting teu manggih layan teh kitu Rahmi mah dirina geus harita teh geus dimumurah para mitra sifat kawanitanana geus ucul mabur nyar ka alak paul saha wae di layanan nu jadi kalangenan nganteur nafsu keur pelesiran para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng para wargi mojang anu bau ku kesang tina nafsu lalaki tara seubeuh kusakali hayang deui sifat jahat rejeung cawokahna ti guruna turun kabeh ka manehanana bubuhan guruna ge nya kitu atuh anu katelah Kidugal teh para wargi tara kitu guruna ge ceuk paribasana tara ngarikeun nu deog tara ngaliwatkeun nu sengkog padu awewe we cenah kitu sifat guruna ge si horeng si mana horeng teng manuk teng anak meraku kuncungan sifat guru kabeh ragraga muridna nu katelah Rahmi malah mah para wargi sadaya harita ge teu sangka aya hiji guru geus ngorbankeun dua muridna siga nu ngahaja sina ruksak akhlakna siga ruksak rohanina jeung jasmanina nyaeta nu hiji katelah si Rabok nu hiji katelah Rahmi nah aya guru kitunya para mitra aya kitu guru zaman kiwari nu kitu lain guru ngaranna nu kitu nya para wargi nu kitu mah ganggarangan aduh biangna ganggarangan jiga nu kitu aduh para wargi sadaya di dieu lamun urang salah guguru dina ngoning nyiar ilmu atuh sabada urang guguru teh lain meunang ilmu anu mangfaat pikeun dunya rawuh akhirat sawangsuna ilmu nu matak nyarikat ka diri urang anu matak nimulkeun para wargi urang jadi gede dosa
model kalakuanana nyaeta Mirah jeung Sirabok teh ngaguru kaki dugal teh para wargi lain ilmu nu mangfaat nu kapibanda ku manehna tapi ilmu-ilmu nu matak nimulkeun atuh cenah dosa pikeun dirina oge ilmu-ilmu nu matak nyusahkeun ka batur model Sirabok harita geus kasohor tukang babadog tukang rampok paramitra tukang cenah nandasa ka wanita tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkap-nyingkap geun anrok teh lain bobodoan. Tukang papaksa jeung nyiksa ka jalma nu tanpa dosa. Asal para mitra sadaya we manehna senang sorangan. Teu mikir soal batur mah. Caturkeun deui rahmi ge para mitra rek ngamumurah diri. Harita nying hareupan lalaki sombong buraung anu saakhlak jeung manehanana saihwan. Nyaeta disebutkeun para wargi sadaya si borokokok jeung ganggarangan we sugan mah ieu mah meni atuh para wargi cenah ateuk paribasana satalen tilu baru teh lain bobodoan para wargi 11-12 semeureun antara Rahmi jeung anu kasebat si Suhro mah danya kitu masa malah para mitra manehanana teu sadar atuh teu paya nenjo lalaki harita ge pokona mah atuh menigesa harita ge nafsuna terus ngagedur amarahna teu kawadahan harita ge nafsuna hudang para mitra pikeun Rahmi arah harita aya dina dua maksud kahiji nganteur kabiasaan hayang harita teh nyaeta cumpon kasugemaanana babarengan jeung lalaki kaduana boga maksud hayang ngarebut bedog anu katelah nyaeta si gelap alias si kilate. Jadi pikeun Rahmi padu nafsuna kalaksanakeun urusan engke cenah geus ngalaksanakeun nafsu ceuk paribasana eta jelema atawa lalaki di podaran oge para wargi teu ieu jadi kamelang pikeun Rahmi mah da pagawean kitu teh geus dipigawe ti baheula mula manehna mah geus teu lebar deui komo ku nyawa batur atuh para wargi. Nu penting mah dapon atuh kasugemaanana kalaksanakeun. Model lalaki model kieu mah geus semua 2 kali dipake ku Rahmi mah. Sakali make we cenah meureun para wargi model nu kitu mah model kaayaanana. Model si Suhro mah beda deui lamun panggih jeung Sutamangala. Ai jeung Sutamangala mah kahayang naga hayang tutuluyan rerentetan maklum atuh ningali warugana Sutamangala mamatak pikaresepeun. Harita ge para wargi sadaya kulantaran boga tujuan anu mandiri, 2 tujuan kahiji manehna hayang cumpon kasugemaan, kadua hayang ngarebut eta senjata nu disebut bedog si gelap. Nya harita ge para mitra langsung atuh manehanana lada lantip ayeuna mah henteu gancang manehanana henteu gancang pincang ceuk paribasana. Manehanana bener-bener lantip dina ngoning ngalaksanakeun tugasna nya eta eueuh deui manehanana hayang mibanda eta bedog para wargi nafsu anu geus ngagedur teh kumanehanana bisa atuh disumputkeun siga nu tahan harga we bari aluman alimen siga mojang dusun anu memang cenah eraan siga mojang kampung anu seueur kasieun harita ge dina rengkak saparipolahna Rahmi teh kitu. Uguh we para wargi nafsu anu tutunjuk teh di harita ge para wargi kumanehanana bisa ditahan. Ai Suhro neuteup kaya nu geulis model kitu. Meuni geus kumetap we meuni hayang gabrug lir ibarat ucing neuleuh bae beurit harita teh beurit geus rek sakep-kepeun malah berit nu aya ayeuna mah cenah beritna ge berit anu pungkil para wargi matak pikaresepeun da cenah ceuk paribasana moal harita teh moal bosen tilu subuh lamun seug ngagulang gaper mojang model kitu ceuk pamikir Suhro gimana yeuh aing jigana yeuh wah moal bosen tilu subuh aing yeuh sok sanajan aing tilu subuh ge moal bosen ngagulang gaper model mojang model kieu. Lamun perlu ku aing dipiara mojang model kieu mah.
kekasugeman hati aing we nu penting malah nya anya alus ku kulinciran ye jaba nyumput aing dina kayan buni jaba nimu mojang deui nimu manggih we nyaan nu kieu nu disebut duren jatohan teh hese neangan mojang model kieu aduh dasar keur alus milik pasti aing sugema pasti aing bunga ieu nyaan ngagulang gaper mojang model kieu mikir-mikir bari ngalamun harita teh geus kasawang we kumanehanana sakumaha teuing bagjana ngagulang gaper ieu mojang tuluy manehna ngalamun deui na bawa wae kitu ku aing ieu mojang teh nya lebar itu mun teu dibawa teh hese neangan mojang model kieu saumur-umur aing asa kakara manggih mojang demplon model kieu wah teu pulen we nu kieu meureuy nya ampun deh siga sangu kakara we ieu mah beas anyar pare anyar teh kitu ceuk pamikira Suhro ningali kayan Suhro anu cicinga bari ngalamun harita kene Rahmi tuluy nyarita dina nggoning nyaritana pura-pura janten isin abdi teh mang punten teu abdi mah bade bade ka ditu we bade ka huma kapali ditu ulah nyaikeun tong ka mamana lah kabarina oge di dia we jeung emang di dia barina oge ulah ka mana-mana keun da mangge moal naon-naon sakadar ngobrol we jeung emang di dia ai nyai naon teh dina kaayaan salse mah ai salse namanya salse abdi ge mah lain ai nyai teh urang dieu sumuhun mang kapan ieu teh saungguha pun bapa di dieu teh umana pali ditu pami eta mah abdi teh isin di dieu sareng emang mangkani urang paduduaan da moal naon ieu atuh nyai tenang we nyai lah pokona mah lain ari bapa nyai ka dieu teh nu mawi henteu ngadenge nyebutkeun bapana teu datang puguh we pikeun Suhro mah para mitra aya jalan komo meuntas mobok mangi gorowong ceuk paribasana nu di kieu nu disebutkeun ngarak menugar cadas manghi emas teh parawargi eukeur mah eukeur kadinya der atuh aya nu demplon nyampeurkeun parawargi malah harita ge tuluy ngagerendeng ieu nu disebutkeun lauk asup kana jero bubuk ieu mah ieu keur aing mah tinggal nunggu waktu we ieu mah tapi kudu tenang aing ulang samarangan ulah gurung gusuh ngahareupan mojang model kieu mah ame sarua pada sadrah aing sadrah ridho manehna sadrah tu ridho ai pikeun aing mah geus pasti aing mah da nu bikahayang ngan manehna kudu sadrah tu ridho lamun manehna sadrah tu ridho wah karasana ge leuwih pulen atuh marugan de lah jadi eta bapa nyai teu ka dieu nyai nu mawi henteu mang pun bapa teh nuju ka Lersan nuju ka Serang janten teu tiasa ka huma nu mawi muhun abdi we dipiwarang ka dieu aduh kabeneran atuh nya ka Lersan kumaha mang nya kabeneran we panggih jeung mang di dieu ceuk Suhro beuki ngadeuketan hatena beuki wani para mitra Ari Rahmi rada mundur manehna api-api nu sieun ku lalaki sarta tuluy ngomong deui nanaonan mang make jeung ngadeuketan sagala atos emang tika ti palidinya ngobrolna ulah ngadeuketan ka abdi ceuk Rahmi pura-pura para mitra nu sieun ku lalaki padahal eta mah ngan saukur pamikat wungkul mun pamikat teh mah para wargi sangkan manehna disangka mojang anu dusun mojang anu teu boga pangalaman tong sieun nyai da moal naon-naon adatna we kapanya lalaki hirup teh kudu jeung awewe alim mang abdi mah sieun sang rada paur bilih kanyahoan ku batur ke abdi mah janten sieun atos emang ti palidinya ngobrolna ulah nyaketan ka abdi ceuk Rahmi padahal hatena mah atoheun atuh asa nguceup minang lauk cenah para wargi bubuhan si brokokok bikangna atuh pinter pisan dina ngoni manehanana ngatur-ngatur waktu nyieun sangkan lalaki eta panasaran luar biasa tuluy atuh Suhro ngagerendeng deui waduh nya ieu
Ieu mojang can boga pengalaman ieu. Nu kieu nu diceangan ku aing teh. Unggal lalaki geneangan teh nu kieu. Mojang nu can boga pengalaman. Geus kacicau we. Aing bakal mere pengalaman ka ieu mojang. Ini naon nyai lah. Dia we jeung mang urang ngobrol. Pokona mah tong sieun-sieun tong paur-paur da usah saha. Dia mangaduaan nyai. Rek tinggal itu kaluaran saung. Wes sasakeun da ngobrol ieu paling oge ngobrol jeung mang mah. Moal aya nu leuwih ti ngobrol barina oge. Jadi eukeur mah eukeur mang teh lah keur ngalalana ieu teh kari-kari panggih jeung nyai. Asa manggih batur we mang teh geus lila tara panggih jeung jelema teh. Ayeuna panggih jeung nyai. Nya anu aca sono ngobrol teh nyai. Terus terang mang mah ieu dina waktu ieu teh ibarat kagunturan madu kaurugan menyan putih nyai. Aya dina kabungahan luar biasa kulantaran panggih jeung nyai kitu dan macak oge cek Suhro beuki ngadeuketan. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Harita para wargi sadaya atuh. Barang harita teh Suhro beuki ngadeuketan. Malah mah para mitra dina hatena geus hayang geragep we. Ngagemol anu geulis, hayang geura gasruk we nyabakna para mitra. Nyabak awakna nu geulis harita teh. Harita keneh tuluy atuh Rahmi nyarita. Alim mah, abdi mah alim taratuman di deketan ku lalaki teh. Rahmi harita teh keukeuh we jiga awewe pinyitan. Nu sieun keneh ku lalaki padahal wah para mitra sabalikna manehna mah atuh. Asugan masih borokokok bikangna padahal mah manehna mah. Harita para wargi sadaya anak gerwak teh leungeunna dicekel ku Suhro. Uluh. Muni remes kieu geuning ari panangan nu geulisnya. Ceuk Suhro seuri bari ngusapan leungeun Rahmi. Harita keneh para mitra. Atuh memang pikeun Suhro ngarasa bagja luar biasa. Nyepeng leungeun anu geulis meuni karasana lemed maker. Atuh pijitana pakulitan anu memang jaba lemes, jaba bersih para wargi. Harita Suhro nyarita. Nyai tong sieun-sieun moana naon? Adat na kapan lalaki mah hirup teh kudu jeung awewe nyai. Halim abdi mah mang. Sieun sareng rada paur bilih kanyahoan ku batur. Padahal dina hatena mah atoh. Ana asa nguseup meunang lau. Ih tong sieun-sieun tong paur-paur nyai da usah sabarina ge. Suhro beuki ngadeuketan malah dina hatena geus hayang geragep we ngegel. Hayang geura gasruk nyabak para mitra awakna Rahmi teh. Alim mang abdi mah alim taratuman di deketan ku lalaki. Para wargi anu mulya, Rahmi siga nu heueuh awewe pingitan. Nu sieun keneh ku lalaki padahal mah ganggarangan bikangna. Anak gerwak harita teh leungeunna dicekel ku Suhro. Uluh mun dilemes kieu geuning nyai panangan teh. Dasar nu geulisnya. Ampun deing ceuk Suhro bari ngusapan leungeunna Rahmi. Rahmi api-api nu reuwas. Kareuwas aya 2 soal, kahiji ngarasiga parawan keneh nu biasa sok eraan bari sieun ku lalaki. Kadua sieun leungeunna kanyahoan sabab kapan biasa nama. Ari urang kampung nu tani mah leungeunna sok karadak balas nutu atawa ngaramet. Kari-kari dampa leungeun manehna sakitu lemesna. Dasa umurna ge tara gawe badag atuh maneh tara bagai kasar maksud teh. Paur kanyahoan kudu nyabak mata katohian dina nyamarna hadena we harita Suhro. Geus teu kapangaku lantaran geus kapangaruhan ku nafsu, teu ieu atuh manehanna tulaten dina soal eta. Para wargi anu mulya, katu buru-buru nyai lah. Yeuh, pokona mah ulah boga pikiran seje nu punggung malah. Pokona mah yeuh. Nyai, yeuh yuk urang bebarengan jeung mang. Ulah kieu tuh mang bilih aya anu ningalikeun. Kapan kang istri mah
pamikikiannya mata kina ya teu naon atuh nyai lawan ngintip mah tuh ka urang kebae urang podaran ku mang ya alim atuh abi mah paur moal nyai moal lah moal pokona mah urang sakedeung banyak kedeung da nyai alim mah abi mah alim ngomongna kitu bari nyentok pigeulangna atuh para mitra sadaya porosot panyekel Suhro teh teu disangka bakal esot panyekelna tina sabab kurang waspada. Harita Suhro siga anu para mitra sadaya bensin kantelan seuneu siga para mitra sadaya besi anu bisa diserot ku samperani. Harita ngarongkong newak deui kana leungeun Rahmi api-api para mitra sadaya. Harita teh api-api teu bisaeun hojah kerewak leungeunna kacekel tuluy ngajerit lalaunan siga nu pohara reuasna jeung sieunna. Tuh pamikieu mah mang jalmi nyeri atuh mang ulah tarik teuing ceuk Rahmi semu nyengir siga nu nyeri. Oh ngana tuh bisi leupas deui lah pokona mah ceuk Suhro para mitra sadaya nemongkeun deui harita teh huntun anu tongar teh ajaba offset jaba para mitra daki dina huntu koneng meninga jadi. Ampun mang ulah tarik teuing atuh mang sareng upami kieu mah atuh mang teh pengen jalmi teu kebat ngomongna sabab kaburu kapegat manten. Ih tong lo ngomong nyai pokona mah kudu pasrah sumerah kana takdir lamun nyai wangkelang munganteur kana kayang mang pasti ayeuna ge pati bakal balai kada pasti bakal balai cek Suhro bari mega mesat bedog anu disebut si gelap teh para wargi sadaya. Harita teh ngakuleungeun nu sabelah maksudna marek ngancam nyingsieunan ka awewe ngarah nurut kana maksudna. Leuh geuning mang mah kalaka kitu ngomongna Rahmi bari murungkut api-api sieuna nenjo seseukeut bedog teh para mitra nu ngagurila. Rek nurut moal pokona mah ka mang ulah kieu tuh mangam di mah paur di mah alim mang alim ceuk Rahmi bari gugurin jalan para mitra leungeun hayang lesot padahal lamun nyaan disakalikeun mah geus lesot tadi ge ngan imah ukur api-api nu lemah we teu boga pangarti naon-naon. Suhro keheuleun kaunu motah teh harita keneh para mitra sadaya langsung atuh manehanana nangkep ka Rahmi ditangkep dengan saukur para atah manehna nyebutkeun aduh tobat cenah para wargi sadaya. Para wargi ulantaran Suhro beuki nafsu manehanana atuh beuki tarik nyekelanana. Mang ulah kieu abi mah eungap atuh rek pasrah moal tong wangkelang atuh sok sing nurut kana hayang mang atuh ayeuna mah lamunna pokona mah aya waknya hayang selamat ngomongna para mitra bari ngos-ngosan bari ngadangheakeun sirah Rahmi siga tanggah arek pasrah moal cenah para mitra. Pasrah kumaha mang? Pasrah pokona mah raga pasrah raga bakti ka diri mang. Alim abdi mah ngagugu mah mang Rahmi teu kebat ngomongna. Harita ge para mitra sabab kaburu beungeut Suhro nyuluduk kana tembakeunana maksudna merek ngegea tungtung irung. Gancang Rahmi ngamalieskeun sirah atuh nu rek nyemes teh para mitra ka lob nu rek nyemes teh ka lob para mitra eleh kesit ku jawara kawuk teh jawara kawuk jadwal sia meukeun balieu segalupa ceuk garantos hate Suhro haneueul pacampur jeung gregeteun rek nurut wae kae atuh mang ulah ka kieu lesotkeun heula atuh Kang mang nyeri sing tenang atuh mang sing tenang. Rek nurut moal lesotkeun heula mau dilesotkeun lamun nyai teu pasrah mah raga ka mang nya ka atuh abdi bade pasrah asal ulah kieu atuh mang ulah kieu ceuk Rahmi rada seuri para mitra. Atuh harita ge bener nyai rek sumerah ceuk Rahmi para mitra bari nyurungkeun dada Suhro manehanana imut ngagelenyu bari neuteup anu ngandung harti. Atuh harita Suhro beuki ratug hatena tuluy para mitra sadaya ngalesotkeun panyekelna tapi teu daek jauh da sieun kabur mangsana para wargi. Harita tuluy Rahmi nyarita deui. Lana tuh bajuna mang ulah kitu mun nya mang teu ngalaan baju sareng itu pantos saung tutupkeun
Sanggeus ngomong kitu mah para mitra sadaya harita rahmi ngagoledag. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Dasar geus nafsu harita Suhro teh. Gancang harita teh para mitra. Manehna ngalaan baju bari sok atuh bedog anu disebut si gelap teh ditunda gigireunana. Geus ratu-ratu pati jauh ti dinya. Nyaeta disimpen dina juru saung. Memang para mitra eta pakaian ngalumruk manehna geus dina kaayaan dina teu make pakaian sacewir oge. Geus kitu mah para wargi sadaya nu kadenge para wargi sadaya harita teh atuh itu ieu tetep mempertahankeun tapi geus sajam ti harita mah rahmi geus dibaju deui bari menerkeun buukna nu kusut bibirna imut ngagelenyu ningali kaayaan Suhro harita teges ngababatang. Suhro harita nangkarak bengkang. Matana molotot mujelik ngicep-ngicep. Lebah dada ngaburial bijir getih ngocor. Sabab gudawang tapak bedoga siga kilat tea alias si gelap. Anu pas pisan nancep badun kana dadana malah tembus kana jajantung. Suhro harita para mitra mulih ka jati mulang ka asal. Suhro geus tutup umurna nyieun atuh cenah para mitra kanikmatan nu panganggeusan tutup riwayat hirup pupus kalam ti Lauh Mahfud geus ngurangan saurang jelema nu jahat jeung telenges teh para wargi keur ngagorer limpe tas digawe capek harita ku rahmi didodoho ditubles ku bedog hinis anu sebut cenah para mitra sadaya ku bedog nu kasebut si gelap teh alias si kilat. Jadi ngagoler nate kamalinaan teu hudang deui. Sanggeus dangdan harita rahmi para mitra sadaya nyoren bedog pusaka anu kasebatnya eta si gelap alias si kilat. Para mitra anu mulia harita rahmi bari nyekel bedog teh para mitra anu memang geus aya dina dirina tuluy disoren dina cangkeng. Harita keneh maneh kebat lumpat nuju ka tebeh kulon ningalkeun mayit Suhro di saung huma. Abong jelema para mitra atuh aya paribasa cenah polahna kitu teu karasa we ku dirina. Suhro nu tas maehan babaturanana anu katelah si bolot kulantaran manehna mikahayang bedog nu kasebut cenah si gelap alias si kilat. Harita para mitra geuning jadi bobor karahayuan malah mah nepi ka titis tulisna mulih ka jati mulang ka asal alatan eta bedog bebay. Jadi jigana para mitra senjata teh lain mata kemawa kera kepentingan kamaslahatan dunia akhirat. Bukti nama para mitra malah menimbulkeun cenah para wargi Rajapati akibat tina senjata teh hiji pusaka anu dipikahayang ku sarerea. Harita para mitra anu mulia manehna geus aya nu nandasa kalawan mayitna para taya nu ngurus atuh para mitra cadangan pikeun manuk gagak bakar recok sebeuheun kulantaran eta saung huma teh memang geus lila getara ka atuh kaanjangan deui ku manusa. Kaayaanana para wargi sadaya di saung huma teh geus ruksak memang kaayaanana. Mungguhing kitu atuh hukum alam meureun kumaha pepelakan urang aya paribasa melak cabe moal buahna bonteng atuh sawangsuna melak bonteng moal buahna cabe. Numatak para mitra sadaya atuh para wargi sadaya atuh dina kahirupan malewi hese tibatana atuh cenah para mitra memang tibatan memang urang lamun neangan pikeun dahar jeung nginum nyaeta ngatur kahirupan mah hese caturkeun dina hiji sore harita teh keur memejeuna hade poena homo mungguh kaayaan di puncak Gunung Ciremay. Wanci kitu teh mutuh aku matak lucu tetenjoan meniplung-plong kawas-kawas kamana-mana. Atuh para wargi sadaya malah makadenge atuh seahna walungan acai walungan harita ge param di hulu wotana walungan nurung karingkel katembongna ti luhur menisiga leorna oray anu meuntas. Oge kabeh lebakna katingali anu tungtung nama katingali laut
memang para mitra sadaya di puncak Gunung Ciremai mah entong borot di puncakna adalah di tengahna oge laut teh geus katingali lamun nempo katebeh kaler atawa katebeh wetan. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para wargi nyaeta anu kasebat si Rabok teh keur ngat harita ge para mitra sadaya nu beuki dieu teh anu tadina sorangan ayeuna teh geus daratang deui anak buahna. Beuki lila katamahan loba anak buahna anu tadina tinggal sorangan geuninganan loba nu ngagabungkeun jeung deui si Rabok oge sok turun ka desa-desa atawa ka kampung-kampung saha nu daek diajak ku manehanana nya diajak nu matak henteu ke tiseun teuing di eta guha anu kasebut Orai Tapa. Memang ti guha Orai Tapa titinggalian meuni plung-plong mata kresek ningalina. Geuning cenah para mitra, bangsa deungeun terutama bangsa walana sok neangan tempat nu leuwih luhur da eta cenah hayang ningali kalebak sangkan plung-plong katingalina. Mode si Rabok harita geges manehna betah tumanina di hiji guha nu kasebut Orai Tapa. Didinya eta patempatan ku manehna dipertahankeun. Malah mah para wargi tadi disebatkeun ayeuna mah anak buahna geus namahan. Kulobana anak buah lain ukur taluk wungkul kana kagagahan si Rabok teh. Tapi dibarung ku sieunna kelecikan jeung katelengesanana nu sohor para mitra sahao kadua gaplok para wargi sadaya jeung ngabogaan senjata anu katelah tongkat batu karang. Da eta ceuk ujaring carita tongkat batu karang mah hebat pisan. Ditojokeun kana gunung cenah bitu, ditojokeun kana sagara saat kitu ceuk paribasana nu matak loba nu mikahayang ka tongkat batu karang. Nu matak para mitra anak buahna kabeh ge sarieun ku si Rabok. Si Rabok ngawasa didinya lir ibarat raja we. Pangna harita keur ngumpulkeun batur-baturna teh anu memang saihwan jeung akhlak kalakuan manehanana. Pada tukang bobok, tukang tarok para mitra, tukang ngaruksak bandara hayat anu lemah. Nyaeta yen harita teh si Rabok geus ngadenge beja bakal dirurung ku musuh-musuhna. Maklum para penjahat sok sareukeun ceulina. Loba mata-mata nu nyelundup ka saban kampung nu akhirna beja pabeja-beja beja nerekab ka mana-mana. Yen cenah para mitra si Rabok patempatanana di Orai Tapa anu kareh ku bawahana leuweung tiis jeung deui cenah anu ngabogaan senjata anu disebut tongkat batu karang. Para mitra anu mulia harita teh kocapkeun ti sore keneh lembur padumukan anu kasebut si Rabok geus pada ngajaga ku jawara-jawara onanganana. Nyaeta para mitra lain lembur malah disebut nage cenah eta teh leuweung tiis malah kasebut hiji guha nu kasebut guha Orai Tapa geus dijaga para mitra ku jawara-jawara onanganana. Maklum ayeuna mah si Rabok geus wani ngupah ka jawara-jawara sejen nu maksudna para mitra manehna dina kaayaan aman tur salam. Jadi kasebut ayeuna mah si Rabok teh jadi raja we di dinya. Dina ngoni ngabegal ngarampok geus teu kudu init sorangan, tinggal nitah we ka anak buahna. Jadi geus dicumponan kahirupanana ku anak buahna. Lantaran sararea geus sieun ku si Rabok teh lantaran si Rabok hiji jawara nu kacida pisan bengisna. Jeung deui lamun aya pamentana teu dicumponan mangka manehanana nyieun tindakan anu kacida telengesna. Kocapkeun para wargi sadaya. Tinu jauh geus daratang rek mantuan mempertahankeun katelengesan jeung kagalakan da manehna ge. Golongan jalma-jalma nu geus raruksak akhlakna, golongan nu saihwan jeung manehanana. Jadi lamun si Rabok ayeuna diturungan, mangka manehna aya gunung panangeuhan. Kitu ceuk pamikirna. Sanggeus ngatur penjagaan mah di sakuriling daerah nyaeta lamping Gunung Ciremai, desa siga anu jempe padahal tiis-tiis ge tiis jahe lir sieuna durukan huut siga teu hurung di luarna tapi di jero mah ruhai para wargi sadaya. Haknyaan pinterna keur si Rabok ngatur siasatna. Manehna nyimpen atuh jelema-jelema di unggal tempat maksud jeung tujuan
dimana ayat jawara-jawara anyar nurek ngajurag manehanana geus kapegat manten ku lapisan-lapisan penjagaan anu kacida ketat. Jadi dina hal ieu masih rabok teh pinter parawan. Kocapkeun harita teh panon poe geus ngisir ngulon atuh para mitra geus lingsir ngulon geus mengeok ngulon ciciren maju kaburit ditutugana gunung mimiti tembong atuh para mitra sadaya nyaeta atuh para wargi sadaya manehanana ningali kajadian-kajadian atawa ningali naon-naon atuh para wargi kaayaanana anu aya di eta gunung beuki lila beuki atra si horeng si mana horeng para wargi sadaya romongan jalma samakta pakarang sigana wae semah anu teu dionang rek ngarurug eta patempatan nu disebut Goha Oraitapa. Si horeng si mana horeng tiap jawara teh boga tujuan sewang-sewangan. Aya kemungkinan manehna tarung heula jeung papada jawara. Maklum tujuanana sarua. Lamun seug tujuanana sarua cenah para mitra aya saingan, mangka saingan eta kudu dibereskeun heula. Kitu di antarana. Kocapkeun para wargi aya hiji jalma, nya dua jalma kolot. Nu hiji katelahna Abah Jangkung para wargi, anu kahiji deui anu katelahna cenah Mang DP. Ai Mang DP kulantaran awakna pendek DDP disebut Mang DP. Ai Abah Jangkung kulantaran jangkung harita ge para mitra nya kitu rangoas jaba begang jaba bengkung disebut Abah Jangkung. Si horeng si mana horeng Abah Jangkung jeung Mang DP teh boga cita-cita hayang miboga senjata anu kasebut tongkat batu karang. Lantaran beja nerekab kemana-mana sing saha jawara nu ngabogaan tongkat batu karang mangka manehna bakal ngaraja dunya dina ulin na cenah silat. Manehna bakal ngaraja dunya dina ulin kadugalan. Nu matak para mitra sadaya atuh harita ge Abah Jangkung jeung Mang DP manehanana geus toh pati jiwaraga. Aya paribasa top badak top maung daripada manehanana cenah teu ngarasa pisan nyerang ka eta patempatan leuwih hade nu pangheulana manehna nyerang ka eta patempatan nu disebut Guha Oraitapa. Para wargi anu mulya, manehna para wargi sadaya lain duaan tapi diiring ku 5 uan baturna. Nurek ngabela bebeneran hayang ngabasmi kajahatan pangpang nama para mitra. Disagedengeun manehna hayang boga senjata nu disebut tongkat batu karang hayang ngabasmi katelengesanana anu disebut bahrabok teh sirabok. Lantaran sirabok minangka ulon-ulon katelengesan di lemur et. Jadi lamun sirabok bisa dielehkeun mangka cenah begal-begal jeung rampog-rampog liana oge geus pasti we baris talu. Kitu ceuk pamikirna Bah Jangkung jeung Mang DP katut 5 urang baturna anu rek nanjak ka Gunung Ciremay. Para mitra anu mulia memang rupa-rupa nurek ngajorag ka eta patempatan. Aya jawara-jawara anu khusus daya patula patalina jeung urang lemur dinya anu memang ngahagalkeun khusus hayang mibanda tongkat batu karang. Aya oge jawara-jawara di lemur eta para wargi di lamping Gunung Ciremay nurek ngaberantasnya eta kadoliman. Pangpang nama hayang ngaberantasnya eta urusan jalma anu jadi ulon-ulon rampog gerotea. Model harita para wargi Abah Jangkung jeung Mang DP memang tujuan utama nama manehna hayang ngaberantas sirabok teh lantaran lamun sirabok teu diberantas kajahatan beuki meueuh. Bongan sakitu merajalelana para mitra masyarakat atuh loba kasieun jadi nimulkeun atuh teu tentrem we di eta patempatan teh. Malah harita Mang DP nanya ka Abah Jangkung. Bah, ceuk Mang DP para wargi bari ngarandeg dina jalan simpangan pasir. Ayeuna teh Abah teh ngajorag ka sirabok teh naha pek susulumputan wae atawa ieu urang ngabongohan atawa terang-terangan bah? Kira-kira na mana jalan anu rek ditempuh urang teh bah?
lantaran urang ayeuna tujuan pan. Abah jeung abdi barita limaan batur urang. Nah, urang teh ngayakeun gerilya kitu atawa engke di mana waktuna simpe kakara serang. Sirabok atawa kumaha. Ye, urang terang-terang aja urang mah sabab papada lalaki. Teu pantes lamun kudu ngalakukeun teu jujur. Ya, dewek mah terus terang. Keheul ka sirabok teh. Nyaan, keheulna teh anak dewek nepi ka dipaksa dipirusa. Dipaksa pirusa dipalingna geus ka sabelaan teh. Nu matak euy. Ye dewek ayeuna terus terang keheul ka sirabok. Malah lamun sirabok masih kena hirup, tangtu we euy. Merajalela bangsa kadoliman teh. Manehanana marentahkeun anak buahna. Pikeun ngajorag atawa ngarampok ka masyarakat. Harta bana dibawa, aya awewe teu nyaho boga salaki teu nyaho naon, dibawa kabur. Tuluy diroga hala kahormatanana. Pan jelema teh bener teh. Kitu para mitra. Ceuk Bah Jangkung teh. Waktosna kabujeng see.